Jadi jelema pinter jeung cerdas mah kudu, tapi ulah dibarengan ku sombong. Bisi kawas di dongeng ieu mangga. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Bajing jeung Buah Naga. Dina hiji leuweung anu tepati gede aya sababaraha rupa sato anu hirupna saujurnan. Manehna rukun ngajalanan kahirupan sewang-sewangan nurutkeun wujudna masing-masing. Anu hirup dina tatangkalan sarupaning bajing jeung monyet sok mantuan mangalakeun bubuahan keur sato-sato anu teu bisa naik. Kitu deui anu aya di walungan sarupaning kuya atawa bayawak. Manehna sok nulungan sasatoan anu tigeterus kana walungan. Dina hiji poe basa sinaga leutik keur gegeleseran yang ngandahareun. Manehna manggih hiji tangkal anu buahna aneh. Buahna gede, herang, sarta ngaluarkeun cahaya lamun kapoekan. Buah eta ku para sato disebut buah naga sihir. Sakabeh sato di leuweung eta nyikahayang kana buah eta. Ngan hanjakal eta buah teh jiga aya nu ngajagaan anu mangrupa ramat lancah anu rapet jeung kandel kacida. Kacaritakeun aya hiji bajing anu kurang dingaranan si bajing we. Di kalangan sasatoan eta manehna dianggap cerdas pisan. Nepi ka tabiatna jadi sombong. Aya deui orangna naga leutik manehna katelah bager jeung lemah lembut sarta sok ngabagi naon we anu dipiboga keur sasama. Keur si naga leutik mah urang ngaranan si naga leutik ulah si naga wunggul bisi pahili jeung urang Batak. Teu sakali si bajing api-api ragrag dina tangkal meh aya nu nulungan, tapi pas aya nu nulungan maehna luncat deui bari ngomong, ih katipu sia bari seserian terus hidup. Hampir kabeh sato nu aya di leuweung eta geus ngalaman diheureyan ku si bajing eta. Dina hiji poe basa sinaga leutik keur gegeleseran yang ngandahareun. Manehna manggih hiji tangkal anu buahna aneh. Buahna gede, herang, sarta ngaluarkeun cahaya lamun kapoekan. Buah eta ku para sato disebut buah naga sihir. Sakabeh sato di leuweung eta nyikahayang kana buah eta. Ngan hanjakal eta buah teh jiga aya nu ngajagaan anu mangrupa ramat lancah anu rapet jeung kandel kacida. Si bajing kabita ngadenge carita aya buah eta. Maehna ngagerentos dina hatena, ah kuring pasti bisa menangkeun buah eta. Akal kuring loba ngalanu kitu mah moal sabaraha hese ceuk manehna. Ari si naga leutik anu oge panasaran kana buah eta milih ngajak si bajing keur babarengan ngala eta buah. Hayu urang babarengan ngalana meh babari ceuk si naga leutik. Tapi si bajing nolak. Ah kuring mah teu butuh bantuan, kusorangan ge sanggup bari nunjukkeun kasombonganana. Manehna embung babarengan meh buah bisa didahar kusorangan teu kudu dibagi-bagi. Ngadengin jawaban eta si naga leutik ukur ngabetem teu ngajawab. Singkat cerita si bajing init sorangan ke tempat eta. Can ge beunang manehna geus ngarasa bungah sabab geus nyaho kumaha carana ngala eta buah. Awakna nu hampang bisa ujelang-ajeleng tinu tangkal ka nu tangkal. Bakal dikerahkeun keur norobos ramat lancah anu ngahalangan buah eta. Sanggeus diulak-ilik sakurilingna si leutik mutuskeun ngajeleng kana hiji sisi anu hitunganna bakal pas kana eta buah. Tapi sanggeus ngajeleng manehna kalah kakacangreud ku ramat lancah nu katempo ku manehna teu pati rapet. Manehna satekah polah totojeran hayang kaluar tina cangreudan ramat lancah eta.
tapi nu aya malah beki ka bulan nepi ka teu bisa usik-usik acan. Si leutik gogorowokan minta tulung, tapi eueuh nu nganggap da saukur dianggapna saukur ngaheuregan. Najan ngadenge maranehna hare-hare wae jiga nu teu ngadengenan naon. Si naga leutik anu hayang oge eta buah init kadinya rek ngarabuah ku carana sorangan. Maehna ngarayap mapai susi batu anu ngagawir manilung kawin. Sato anu sejen mah moal aya nu wanian. Didinya teu kahaja maehna kapanggih jeung lancah anu gede anu ngaramatan buah eta. Kulantaran nyaho yen si naga leutik teh bager, si lancah leeh terus ngicinan si naga leutik nyokot eta buah. Lain eta wungkul, si naga leutik oge minta si lancah ngabebaskeun si bajing tina panyangreutna. Saenggeus mawa eta buah jeung ngabebaskeun si bajing, ku si naga leutik buah teh dibawa ke tempat sasatoan ngumpul. Manehna terus ngabagi eta buah saeutik sewang ameh kabagian kabeh ngasaan eta buah. Si bajing oge aya di dinya, tapi manehna ngarasa era sorangan ku kalakuanna anu geus sombong sarta teu hayang ngabagi-bagi bebeunanganna. Manehna asa dicepret ku pecut anu tarik pisan, menyebabkeun manehna ayeuna insap tina kasombonganna. Mun sakitu panginten dongeng anu judulna Si Bajing jeung Buah Naga. Dalam cerita ini ada beberapa kata yang jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ramat lancah. Ramat lancah itu jaring laba-laba. Kemudian yang kedua, cangreud. Cangreud itu artinya terikat perangkap. Jadi kacangreud itu dia terikat sama perangkap. Terus hare-hare. Hare-hare itu artinya acuh tak acuh. Kemudian lungkawing. Lungkawing itu adalah kata yang mengibaratkan sebuah tebing itu dalam dan terjal. Satu lagi, leeh. Leeh itu adalah luluh dalam arti hati yang luluh. Sakitu hatur nuhun.